Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Anandia Putri Azahra di kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade nyarita tentang sasakala sangkuriang. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat. Ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing nu sebenarna. Anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Tina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Nah kunaon pas Sangkuriang nita si Tumang ngudak buruan ka leuweung, si Tumang embungan nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Nah, akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna, nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek kacida, teu sadar. Akhirna Dayang Sumbi nakol sirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek terus akhirna langsung mangkat, ngembara ninggalkeun istana kerajaanna. Saprak kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel ka anu tos naon dilakukeun nana ka Sangkuriang. Saentos kajadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Tina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi. Nyaeta rupa awet, ngora jeung kageulisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat. Akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali kerajaan eta teh tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulis kacida nu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kageulisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep. Nu matak nyieun Dayang Sumbi oge reresepen ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang carita arek pamit menta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang menta Dayang Sumbi pangarapihkeun tali nu ditalina dina sirahna. Dayang Sumbi reueseun pas ningali aya urut bareud tina sirah Sangkuriang nu arek jadi calon suamina eta teh. Urut bareud eta persis pisan kos anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta. Nyaeta kahiji, Dayang Sumbi hoyong pemuda eta teh ngabendung Cai Citarum. Kaduana Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang Cai Citarum. Kadua, syarat eta kudu tos dilakukeun saeuncan panon poe mulai bijil. Nah, dina peuting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu sabenarna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabentakeun lawan sutra nu warna burem di sabelah kota timur.
Saolah-olah okos panun poe nu karak bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta, jeung ngira panan poe tos mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana, ngambek lantaran nganggap eta bisa ngabulkeun dua syarat eta. Make kekuatanana, akhirna sangkuriang ngabobol bendungan anu entos dijieunna. Teu lila jadi banjir gede jeung ngendang sampan parahu nu tos dijieunna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna ragek dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Perahu. Sakitu wae anu didongengkeun ku abdi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.